Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Kukitu atur nuhun karena pangrojongna ti sadaya keluargi nu parantos maparin kasih diri ngajajab calon panganten oge sadayana ti keluargi calon panganten istri atur nuhun parantos linggih pikeun sami-sami ngarojong. Salajengna satacan simkuring ngadugikeun acara tadi parantos dukeun baris dibagi dua sesi. Nada widi runtuyan acarana nyata nu kahiji tapi sening membuka. Anu kadua aya lisan pangjajab di wawakil calon panganten pambeget. Anu katilu lisan pangbagea di wawakil calon panganten istri. Anu kaopat nyaeta masarahkeun tawis ka asih tawis ka deudeuh cindramata seserahan secara simbolis ku ibuna calon panganten pambeget ka ibuna calon panganten istri. Lajeng anu kalima nyaeta acara anu utami sidang sakral abdu nikah. Anu baris langsung dipimpin ku petugas kantor urusan agama Kecamatan Sumedang Utara. Runtuyan akad nikah diawitan ku ngaoskeun ayat suci Al-Qur'an mangrupikeun amparanana. Anu kadua perwalian atau pendataan calon panganten sareng para saksi. Anu katiluna khutbah nikah, kaopat ijab qabul, anu kalimana nyata doa ditutup ku sungkem neda pangjiat pangdoakan nu janten sepuhna. Pamitan mugia sapu pami aya perobihan insyaallah di perjalananana urang sapukeun. Mangga supados teu nyangkolong kana waktos urang teu boleh miharap ridho Allah. Mudah-mudahan diparinan kasalamatan tur kalancaran satajan dikawitan urang sasarengan ngaoskeun umul Quran, ngaoskeun basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kahatur pangarsa Bapak Dedi kanggo ngadugikeun paniatan wawakil di calon panganten pambeget. Dihaturanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di samping nama mung teu disewempak. Kakuping nama mung teu kompak. Ngalasala menang jangkrik. Meuli hurang ka Banjaran. Ngabalar salam kedah tarik. Sabab urang bakal menang ganjaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah simkuring doakeun pamudah-mudahan nu ngawalar salam neme sing lebet ka surga. Amin. Sing panjang yuswa. Amin. Sing gede rezeki. Amin. Kalayan sing tiasa mayaran sametan. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun wa bil taufiq wal hidayah. Puja sinareng puji kasangakeun ka Zat Ilahi Robbi. Alhamdulillah ku kersamantena urang sadaya dina waktos tabuh dalapan tepat urang parantos tiasa kumpul ngariung bongkok ngaronyok di gedung anu ka lintang megahna dina raraga acara Serentampi. Dina kalisan ieu simkuring bade nyangakeun nyaeta opat pang. Nu bari disangakeun ka calon panganten pameget miwah ibuna kana ramana parantos ngantunkeun bade nyangakeun opat pang. Pang anu kahiji nyaeta bade nyangakeun pangantena. Pang anu kadua nyangakeun pang jajabna, pang anu katilu pang dedelna, pang anu kaopat pang doana. Eta anu baris disangakeun ku pribados. Kahiji bade nyangakeun pangantena nyata pun anak yang Dede Herdiana kiwari anjeunna bade mungkas lalagasan dinten ieu anjeunna bade ngabangun rumah tangga diandung pidoana pamudah-mudahan anjeunna sing mulus rahayu berkah salamet naon nu dicita-citakeun ku anjeunna dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Anu kadua nyangakeun nyaeta pangjajabna ngalet geungkeuy ngabandalet gemat-gemat nyatang pinang tiranca kalong sabara puluh mobil sabara ratus panginten ieu teh teu aya deungeun-deungeun sadayana wargi wungkul kunyaah jeung deudeuh kalu jalipun anak dinten ieu dijajabkeun sabab anjeunna bade pungkas lalagasan mal panjang anu sangem ku margi awatos
Tiran Cakalong panginten dokepna ka dieu oge ti dieu para tamu sadayana parantos ngantos begitu hapunten. Yang dede ayat terakhir ti bapaknya ping cak ping toke kacibiru memotoran gerap pecakan peuting engke bisi kawuru kotoran. Da eta mah tos wajib itu sirapalan. Rupina sakitu anu kapihatur hapunten kamana karep singkun nyarios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa. Singkat, padat, akurat, parantos di konsep dianggalna. Aya 5 pang tadi. 5 pang parantos kauninga panginten ku tapi ku simkuring ditambihan bios Pak. 5 pang. Tah nu terakhir anu kahiji nyaeta pang nganten, pang jajab, pang dedel, pang doa. Tah anu kagenep nama pang nampikeun Pak. Mangga dihaturanan ke pakaresana Bapak Dedi wakil calon panganten pangaresana Bapak Dedi Supriyadinata. Anu tadi pameten Bapak Dedi Wahyudin. Mangga dihaturan pangarsa. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah fala yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ahli sayidina wa maulana Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Naik sadok ka Cikajang, Cienteng, Ciumbulit, mun pidato teh ulah panjang ieu beuteung geus bulilit. Sabab di dieu teh angkatna teh bada subuh sanes bada seubeuh cenah kitu. Insyaallah Pak, ku abdi ge moal lami-lami dadati tos ka kuping. Kurang sadaya nanaon 4 pang Pak saleresna mah tadi teh. Nu ka kuping ku sim kuring kahiji nyangakeun panganten. Anu kadua nyangakeun pang jajabna. Nu katilu nyangakeun pang dedelna. Anu kaopat nyangakeun pang eta nu diserenkeun ku sim kuring kahilangung kitu. Biasana sok aya sila 5 sila. Ieu mah 4 pang kenging deui abdi enggal ieu. Ilmu enggal 4 pang. Insyaallah ditampi. Katampi ku asta kalih kiwa kalawan tengen. Teu disimpen di handap-handap, disimpen di embun-embunan. Bingah taya papadana margi pun anak oge nyaeta Epa Lesmana kantos sacarekan sareng putra salira. Pajarkeun teh kanggo naon cenah naik onta A upami teu dugi ka Mekah. Kanggo naon cenah urang main cinta upami teu dugi ka nikah. Insyaallah panginten sumpingna A ka ieu patempatannya eta sejak nohonan janji pasini bihari. Tah ieu teh dianti-anti ti kamari diantos-antos ti bareto hoyong sapertos kieu teh. Mugia sakedap deui panginten ku urang-urang sakseni urang tikahkeun saserengan eta malah mandar kalebet kana ibadah nyaeta nu disebat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sakitu rupina luput tina dawuhna, lepat tina lewat tina kalimahna dan da ditawakuf maklum hapunten anu kasun hampur anu ditendak tina saruping kakirangan sireng kabodohan sim kuring. Kalau yang di akhirannya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.